loba dokter nu ngarobah kelahiran biasa demi duit dirobah jadi sesar. Punten, kan kuring mah tukang ngurus. Apal loba dokter anu oknumnya anu itu sebenarnya bisa normal, tapi normal mah murah, sesar mah 25 juta. Di jelema awal waktu kelahiran geus aya eksploitatif hawa nafsu dunya. Sanajan dokter eta umroh tiap tahun, lamun waktuna normal dirubah jadi sesar, ceuk kuring umrohna can tantu ditarima bisa jadi umrohan, malah umroh make duit nu leutik nu ceurik, ngajual kebon, ngajual sawah, ngajual harga dirina jeung mayar sesarna. Bangkong di kongkorong kujang kacai mawa camet. Saha nu ngajarkeun kaikhlasan di nu lahiran para haji. Kumaha para haji diteang tengah peuting make obor diketok mah budak ieu pamajikan geus karasa nuturkeun. Teu ditanya ku para haji boga duit sabaraha, mana DP-na henteu. Diurus make rasa jeung make cinta, hayo geura babacaan sabisa-bisa. Diurus tapi kagubrakna aya nu salamet aya nu teu salamet, tapi lolobana mah nu salam. Geus kitu ditungguan tepi ka 40 poe dikemitan. Kade ulah sare geura kletukan eta siki jagong. Kan kuring kurang nungguan cek kuring pun ngaju. Hayo diurut pinuh cinta dibere duit henteu. Beres 40 poe eta paraji tuntas tugasna dibere naon ukur dianteran bakakan sakitu-kitu. Apa paraji sangsara? Henteu. Jadi tokoh terkemuka tiap desa hirupna ripuh henteu bagja. Aya hubungan emosional antara nu ngajuru jeung nu dijurukeun. Ayeuna kumaha ajaran urang asup ngeong-ngeong ke rumah sakit. Hah, DP heula. Cek orok teh aduh, DP na can kaluar. Tong kabiji lah tuh sia teh. Geus ngajuru bingung keneh ku ae. Teu bisa bayar ke rumah sakit nu 25 juta kamari di Bandung. Teh sering kuring 14 juta, nu 13 juta, nu 15 juta, ayeuna mah 25 geuning